Alhamdulillahnya itu alhamdulillah bisa enak yang finish berenya tinggal ngalaksanakeun saya ayeuna tamat teh puasa alhamdulillah cuman kade sok unit sandal ieu pokona engke mun geus sholat nyimpang wae ai kupat tamu mane ulah cepat sholat itu mamerenya aya semurna aya semur jengkol Allahu akbar walillahil hamd. Ayo cek ieu, geus apa cek heunya. Hayang ku baca aya doang, tapi alhamdulillah. Alhamdulillah. Udah urang sekalian berdoa. Kan kudu kompak atuh. Nya. Nah, kan aing ngaran salat mah geus diwajibkeun heuh. Kudunya. naon naringgakeun aing mah. Pan tadi teh keluar teh bareng meureun. Keluar bareng mah aing koteteng ka ditu ka dieu ka WC. Ya mah kunaon? Tus da aing leungit hiji. Aing mah kana salat geuningan. Aing karake ngomong tadi jeung si Edo nya. Aing kade leungit sendal, using ka nunukeureuran. Lah itu, kamana aing jabat sendal meunang nganjuk. Biasana sok disaruputkeun di bedug ku barudak. Oh eta teh budak teh? Oh, di dinya mah geus ieu can di bedug. Can. Menteri tempat wudu sok kanan. Iya, geus ka WC mah eueuh. Eueuh. Jik ieu geula tuh. Erintingwan deui mah teu si Edo cenah aya ieu naon kupat sayur. Jangan heula buru. Lu tangan heula. Buru daripada lebaran ku juta kabeli sendal maneh nyekernya. Kebiasaan sih heunya. Oh, iya. Geus jangan tadi urang geus ngomong meureun. Tuh. Panas deh nya. ada jaring panas oke urang teh heula nya. urang baik teh nya baik ajahannya keliling ajak ada tuh budak-budak ajak ada teh kae mah nya. Ceu, mani mah menilai mah ai budak di bawah si Neneng. Kayaknya nyawa sorangan si Neneng mah geus bolot kebluk kayak selongoro. Daripada barabe ketanya di ditu engke ceurik siang ngadat hayang salat id manehna kajen teuing cenah salat id hayang salat id daripada era dibawa salat id lamun ceurik kada hayang ka ditu salat id kumaha moal ieu mah mah keur haeskena daripada aing kudu nyebokan teh sok hayang ngising kan manehna mah jeung awak eta si Neneng mah nya geus dari ge nya geus 8 tahun meureun ayeuna teh 8 tahun nyawa aing bingung kita nutukeun bapana embung engke lamun ieu ajak mah ajak wae tapi ku pakai mah alhamdulillah teu urang si Neneng aya we rezekina kamari oge keur puasa loba we mere zakat ka mah loba alhamdulillah rezeki mah da bapana mah teh elingeun ieu aing mah lebaran kieu sendal eueuh hiji atuh ka mana ieu teh sendal teh nya abong atuh da paling tibang sabelah lebaran kieu jelema teh butuheun sendal sabelah sugan aing mah asal unggal lebaran kamari leungit sajadah ayeuna sendal eueuh sabelah kumaha ieu teh jabat sendal meunang nganyu kamari encan lunas kumaha lamun ditagih sendal ge eueuh duh Gusti teh aing mah kieu teuing hirup teh alhamdulillah geus nepi ka hari raya urang teh puasa teh 30 poe alhamdulillah teu cacap da kumaha tuh aing ngaranna awewe mah aya cacapna ieu da aya tamu teu diundang kan ieu teh ku ngewakna teh kan poean lebaran atuh kunaon sendal ge malah leungit aing eueuh deui teh sendal teh leungit kabeh mendek leungit kabeh atuh ieu mah di bangsa belah ku ngewa aing mah kudu kumaha deh itu sabelah ge tinggal gede copot deh kumaha sendal anyar teh arek menang ngahutang kamari geus dek copot aing sendal teh bingung ku aing ditirikan ka jero bedug eueuh ka jero WC eueuh bukan dibawa Pak Imam nya sendal teh waalaikumsalam eceuk ka dieu aduh teh kurang can
Kadang aduh ya kena murang segala. Aduh, buru dia kalah dia. Maaf ya orang te olah nanaon ya hampura lebaran teh biasa puasa potong-potong aja. Sarung minta maafnya. Hampura orang yang sarung. Sarung minta maafnya. Sarung sepanjang. Kayak ke narsis ya. Narsis sarung narsis sarung telah sebelum masalah. Udah kisah banyak. Sarung sepalingan. Saya maling. Sama sarung malingnya tegak apa? Kanya udah manggis dah. Kamunya sarungnya. Kamu udah manggis. Suka aing Kenapa di sana? Ajun katinjak kena kurang kerpoyan lebaran ieu di hampura. Ase Edo si Mumun kemana di sini? Pan tadi teh baralik heula cenah. Tapi urang teh tidak ka imana cenah rek Kayak masa? Ka si Mimi nama si Edo tadi teh. Arek naon cenah? Teh nyaho pan aing tadi neangan sendal da leungit sendal sabeula. Ada yang ini mah si Edo ieu bukan kupat. Bukan kupat. Urang ka imana apa urang nyoro? Ayo. Aing boro-boro olah kupat ge da seuneugeun teh dihurungkeun Sarung kita olah ieu da diundang ku si Eta si Edo. Ayo atuh yuk. Hampura we urang ucai-cai acannya lebaran teh. Kawan itu di si Edo loba. Loba kue meureun nya. Mainan si Mimi rek omong kamari ieu rangining sagala dodol. Weh biji katapang loba mainan mah. Ayo ah. Ayo atuh. Tapi aing kudu nyeker meureun. Atuh buka sendal deui, aya sendal ge sabeula. Baca ka mana? Apa leungit sabeula? Sama sok lain-lain leungit sama. Sok bohongan sama kan. Ku leungit di tangan ka jero bedug eueuh. Tangan ka WC eueuh, sugan dibawa Pak Imam. Ya, sendal ka mana? Aya sabeula ajeun we dipake sabeula atuh ingkat-ingkat dan atuh sugan we nu ka hiji memuaka juga. Ieu mah naon jero, ieu berapa aing sendal asup ka jero susu ah. Ayo ah. Sayangku, hari ini aku cantik. Cantikna okos artis naon mah teh aku neneng. Si minta ka mana? Mun lila aku. Di tadi neneng tinggalkeun. Neneng geus hudang geuning. Nih, aing karek datang mak. Assalamualaikum. Astagfirullah. Aing ngaran Miten geus assalamualaikum, assalamualaikum teh tadi. Aduh. Neneng geus hudang. Atuh ti kamari kene neneng geus daang da teu puasa. Ih, anu nanya naon ngajawab naon? Me neneng mah yang coba batur atuh batur mah dibelikan baju bedung. Lain baju bedug, baju lulag. Pana mah yang baju bedug. Baju bedug kos kumaha? Apa karang? Baju lebaran. Kapan mi tugas meuli sasetel meureun. Ke urang jahit heula. Tuh neneng mane ku sasapu wae tadi keliling-keliling tadi tuh. Terus keliling sasapu. Tadi emak kerek makat salat Id depan neneng boboken dek dudangkut kumaha sok hese neneng mah geus sare teh. Neneng mah hayang di kuliah sasapu teh. Geus mam neneng. Hah? Oh, kasana si itu ningan anaknya cenah sih, loba mainan memberikan baju bedug cenah ge. Hatu meureun da main nama bapana ge loba. Mun sama teu buka bapak yang buka bapak sekitar balik ieu ngiriman suganan. Nabel ku sia atuh. Minta duit ka ditu. Mu aratul sing gebel. Nah, nu arateul. Gebel. Telepon ku neneng, telepon bapak maneh, telepon minta duit. Kareng itu Sungit ini bau sih. Aisyah kena bau mah ngambu, beleku. Ninggal bau. Nengekeun mak. Neneng geus mam can. Hah? Mam, neneng geus mam. Hah? Neneng geus mam. Atuh tadi udang keur isuk. Jadi teh salat Id neneng Lain sholat Id, mam. Padahal mun salat mah lumayan loba sendal alus dan neneng mah tadi balikeun sendal rek maling sendal. Pugu nu bebi narsi oge leungit tadi sendalna. Loba sendal alus di ditu. Wes sabodo sia, ke neneng mam dek mam di dapur aya lauk kene ya.
kajian hanetkeun deui. Benernya Nah, anu bener. baju bedug kan. Kayak dibalikeun ku mak. Kayak lamun rek daar di jero nya. Alhamdulillah. Mak rek ka imah ieu di edoh heula nya. Teu boga duit nah. Naon teu boga duit? Mau di petasan. Sabodo teh ngeneng sarebel aing mah. Mana ke mana tuh? Geus Rek kayak baca edoh cicing di dieu. Sakala ngilu riweuh sia mah ngilu teh. Sok hayang modal. Anak teh teu diurus boga anak hiji-hijina ge. Alhamdulillah bisa ngelaksanakan sholat id. Nah, ini cabai teh di perenan. Galaring itu poho di perenan tadi. Sing bukan lebaran kemana Waalaikumsalam cabe. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Cek. Aduh, teh ampun. Hampura urang. Nya minal ajinya narsi, hampuranya loba salah ya. Urang kita apa salah. Sok maling balitung kamari teh. Urang ke kamari maling suluh hampurnya hampura. Isukan mah maling deui. Urang ge saro, urang pura parasnya wae, pura banyol. Ada kamarana. Ipan tadi Diundang diundang. si Edo. Heuh, si Edonya. Tek Itu makan yuk. besar. Yuk. Beneran aing teh masak. Sarua. Main nama mau daging meureun. Ayo. Ayo urang babareng. Budak tadi bawa. Assalamualaikum. RT. Waalaikumsalam. Ting menal aijin walau pak izin. Hampurannya nasi. Besok. Hampura buat teh urang sok maling. Hampurannya. Hampurannya. Berte. Orang sok bersih. Bersih. Urang teh sok banyu. Hampuranya Bu RT. Bunga banyaknya. Sarong Banyak kumis kaparan di Sarongnya. Sok loba pasea. Sok loba banyo. Dah. Mun kau mau maling mah. Hampuranya. Toplok ieu na. Mudah tahun harap kaperangi deh sepanjang umurna. Ya kabeh sarareanya. Amin. Hampuranya. Hampura oge. Dia kala dari Rio. Sok caralik lah. Aya naon ieu teh? Aya naon? Aya tadi cenah ti tanggadar kupat teh daang-daang lain. Yang urang mah banyol. Banyo. Jadi ku pakai Tapi ke da aya nyeun. Iya, orang gue tadi tadi di dia. Kayak heula tinggali heula. Besok tinggal heula. Apang si sepanjang si poho orang pan ai jelema mah ai di lapangan Sengaja itu sarapan heula di imah. Da cenah rek daang-daang. Dari dia heula dia heula. Tungguan dia. asma moal dan jadi Kalau ka saujon teuing buat teuing aya candi kulu papa. di pulu ku lagi baraja Cenah aya opor hayam, opor daging. hampura Hampura naon deui? poho can kaseupankeun si kupatna teh Jadi bias kene. Ayo. poho rusuh pas naik mangkat teh dibubur wae ku Mimin tuh kupat gen can di kulu komo daging Komo sayurnya daging mah aya Eta opor hayam aya. opor aya mah eueuh Opor daging, opor jengkol aya ge kompor aya kompor. opor mah aya nawaran daging ayam dengan daging sapi ujung-ujungnya jengkol oh Meni apa nate acan dieukeun sieupan Kalau tadi meni atau ti imah ngambil ke dahar heulanya. Urang Gue TG nungguan di dia tadi. si momen keur moal cabe gede turun Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hampura namanya tapi kalau lebaran dirinya. Hampura si hampura. Hampura BRT nya. Hampuranya Cek. Urang sok banyol. Ketincat, maaf. Aing ge tadi geus kantin. Dia Saro. Cak ti wae. Aing hampura Aya aya. di tengah jalan ka dieu teh. Apaan tadi aing teh geus ka dieu meureun mangka. Pacek KWA. Pan tadi ngawean nomor teh Hehehe, kan geus mapan Hampura kunan malam pasea. Lain urang mah banyol nya, lain. Urang mah heureung jeung manehna mah. Kebiasaan. Mana daging? Asuh jeung pantare teh ngomongna si Edo urang teh udah buat teh urang. Tadi teh bagi masjid. Main ge ora. maneh teh pan tadi teh nganyampeun teh ngabuburu teu kacetrekeun can kaseupankeun Aku lama Ya Allah.
Tadi ngomong naon? Kupat sayur aya, daging aya. Oh. Tuh aing geus na leungit hiji. Aduh. Maneh malah nyusul. Cicing ini mah. Adina si Neneng meureun. Heeh, ngingin lu. Ini mah di bapak dan samperannya. Anak sampeurang. Mingguan di imam. Mama rek jarah heula ka makan. Oh, urang dicanjara deh. Mingguan di imam nya. Kami toha. Tadi nama sarotan yang ngadodangna ieu di masjid. Oh, tadi. Oh, nya tadi geus lapar. Aing mah bingung. Bingung naon? Heuh, kami toh anu mana? Emang betul Emang boga barang? kubaraha. Kubaraha emang. Kabehna opat teu bener mah hiji meureun tilu aya nu bener mah. Ya tuh arek lamun lebaranna suasana lebaranna datangan wae ngahampura. Datangan kabeh. Minta hampura. Udah serbana aing mah. Aing intina mah hang dikeupelan we kitu tah. Bodoh. Ini sarung lain dibalik. Hah? Orang mah Dibalik. Di mana-mana ge nini nu mere ka incuna poin budak rek dibawa kabeh di karungan. Udah dibawa kabeh cenah kuasa narsih wae 16. Oh, anjakal budak aing teh dibawa. Tah, iya. Lumayan berenang THR Aya nya. sabudak gocap ge lumayan bisa masar deui isu. Oh, bisa pakai Ih, usaha. lah emang astagfirullahaladzim. Duit budak tadi Gitu teuing. Dah, lah gitu lebaran nah ya, teh, lebaran. pamale. Lah gitu teuing. Ngaran jadi usaha atuh aya usaha mah naon we? karena kita harus minta hampura. Eta teh nu disebut lah uniko teh nu kitu tah. Gitu. Usaha nipu kolot teh Eta ya. banget tuh. Niko. Ulah gitu lah, ini mah lebaran Tapi silih KPP hampura. aja cuy orang ge budak budak di bawah abis jeung ceneneng. Di kumaha Tadi saat geus ceneneng poin teu diajakan ieu. kupatnya geus terjadi teh beneran. Hampura tuh pancen ka ieu. Gimana tuh? Kumaha tuh? Tidak Aku mah ngabah man beasa. Oh, aing teh kukur. orang cenah sih jeung orang Arab geuning eta. Heuh kamari. Untuk milu mudik. Tuh, kan di lockdown. Jadi ulah. Cek cenah ngilu atuh. Ini mah cekarak cek doang meureun. Aing rek balik heula ah. Geus anggar balik heula ah. Ningali budak itu budak menereang pun 16. Aing mah rek ningali budak teh nu jelas mah lapar. Oh, aing mah ngahaja gitu ka dieu. Balik apa yang muna? Gue teh ketemu aja nya. Ayo banget tuh. Teu mau nanaon kan tadi. Padahal mau bakal balik gitu keur dijetrek. Lila. Kapar mantan. Kapar manten. Si Imam ada bilang teh dah. Balik heula nya. Makan teh. Assalamualaikum. Wah, ngundang dek dandaan. Nawarannya nawaran kupat. Aya Nya beaskeun. kan biasa. Emang tuh udah luringannya enggak gaya mana kos gitu. Nawaran daging, sembur daging, ujung-ujung sama jengkol. Oh, aing teh meureun kita Si bulan Edo mah teh. gitu bangetnya. Kan janji-janji doang. Lebaran-lebaran kieu nganaboga nya. Oh. Ih, Aing mah atuh entongnya entah hampura. mudah-mudahan urang nepi ka lebaran hareup. Heeh, Ceu. Heeh, Sing kaparan nya, jadi sing sing kapan panjang jadi. ngumulinya, Ceu. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan lebaran harap orang kajian kupatnya. Boga beli daging. Daging. Sendal aing teu leungit. Bukan mah mun ke lebaran harap ke mau gembok wae. Oh, lebaran hareup mah boba salaki aing leungit.